Ujang udah baik ini kan. Pak Asep di mana Pak Asep? Aduh, ini lembe dongkap. Iya, tuh udah Pak Asep udah kopi naseep, udah heula itu. Tahu kampung sakieu tuh ya oge di ditu di bumi. Ini batur Pak Asep. Di loji ini aneh mah. Naon loji teh Pak Asep? Eta gini nalengan. Ieu mah tangan make jam. Loji mah di ditu di pasar Cicalengka loji. Sugan teh ieu deng sabelah. Iya teh jang imbangan Pak Asep, kusabab berat teuing ka kanan, jadi nuken jadi make jam tangan, imbang gitu maksud teh. Sugan teh di kokolor deh. Hareudang Pak Asep, hareudang. Ai teu boga duit ngaranna teu boga duit rek kumaha coba. Hareudang. Hayang mah ge rek buligir teh make baju tadina mah. Alah, Teu datang Pak Asep mah era ku Pak Asep. geuningan eta udud teu boga duit teh. Ai udud mah lain duit Pak Asep, bako. Bako. Sugan teh duit. Bako ieu mah. Ai sukan rek ka mana tuh digawe teh? Nyata Pak Asep enak bararingu itu. Duit teu boga gawe eueuh ka mana. Atuh ngalagu ka mana, di mana gitu. Ka mana da atuh Pak Asep? Ayeuna hahaleuangan dianggap lugel di jalan ka mana. Pan panggih ke jeung duit. Lain miceunan Pak Asep duit teh. Pugu-pugu juga aya nu miceunan we duit, sanu rek miceunan. Atuh sugane panggih jeung jurig tempat kuda. Memeh panggih ge batur ge sararieuneun ku jurig teh komo abdi meureunna. Majarkeun cenah siga ujang jurig teh. Pak Asep, abdi mah geus puguh tong dicaritakeun deui, geus puguh nya mirip jurig. Hayu atuh Nya Pak Asep mangga atuh. Pararuguh pisan Mau teh. ngopi heula mah, mal ngopi heula mah ya. Pan eueuh cenah. Ieu bea kopina Pak Asep. Hayu atuh Mangga Pak Asep.